Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masih keneh ayat percaturan tentang permusuhan mukminin jeung para kufar-kufar Makkah. Cikal bakal nu baheula ternyata terus nepi ka ayeuna beuki parah. Ieulah cikal bakal nu baheula teh di zaman baheulana pisan para rasul berjuang numbangkeun kebatilan terus baik. Setiap batil tumbuh Allah selalu ngutus rasul. Kangjeng Nabi Ibrahim aya Namrud, Kangjeng Nabi Daud aya Raja Jalut, Kangjeng Nabi Musa aya Firaun, terus we aya Kangjeng Nabi urang aya Abu Jahal. Likulli Musa Firaun wa likulli Muhammadin Abu Jahal. Setiap aya anu hendak berjuang aya nu ngahalangan. Setiap aya Firaun aya Kangjeng Nabi Musa, setiap aya Abu Jahal aya Kangjeng Nabi Muhammad. Maksudna peribahasa aya kebatilan aya anu numbangkeunana. Sepanjang masa kitu bae cuman berbeda-beda tipe jeung cara-cara. Adapun menang jeung elehna lain urusan urang. Al-qital sijal, perang adalah gonta-ganti. Kadang menang mukmin, kadang menang kafir. Nu jelas berjuangna urang datang ka mana sakitu. Aya cikal bakal baheula. Para kufar teh ketika terserang ku para mukminin, mukmin teu menang loyo, mukmin teu menang ngoyo. Mukmin kudu tegar di hareupeun para kufar. Dijelaskan ku Gusti Allah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Persiapkan untuk melawan kufar kekuatan kurang selaku mukmin, kekuatan ribatil khayl, persiapan supaya kafir turhibuna bihi aduwallahi wa aduwa wa akharina min dunihi. Kufar terserang ku mukminin lantarannya nama embung paeh akhirna ngajak damai. Sikap mukmin ketika dipinta perdamaian ku kufar, sebab kufar geus terserang, kumaha cara? Allah mere cara dengan penuh kadeudeut jeung kanyaan. Lantaran urang diatur ku Gusti Allah, maka kudu nurut ku aturan Allah, ulah ku hawa nafsu. Eta teh hese ta urang mah ku nafsu. Salat di urang mah geus lain asa aturan Allah, asa urang we jak ku nafsu urang. Puasa padahal nu ditahna Allah, haju ka dieuna ku nafsu urang. Haji padahal nu ditahna Allah, haju ku nafsu urang. Tah eta tan nundukkeun nafsu-nafsu eta mares. Urusan perang. Wa in janahu lamun qiyamah, nikahayang para kufar lisalmi kana perdamaian. Macana deuk dikasrahkeun sinal lisil. Cik ahli qiraat mah ieu qiraat Abu Bakar an Asim. Lamun dipatahkeun dibaca lisalmi baku, maknana adalah sul damai. Kufar terserang ku mukminin, kemudian
nyana memohon untuk damai. Na Allah ngainstruksikan ka para mukminin fajnahlah ikuti kahayang nyana damai. Abeh mukminin dianggap cinta damai. Jeung keharusanana urang teh memang cinta damai. Jeung supaya timbul kaleuleuyah ka deudeuh mukminin tanpa mengurangi semangat jihad. Kos gitulah mukmin. Jadi ketika kafir-kafir ngajak damai, kadituna kumaha? Wa tawakkal 'ala Allah. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Geus urang ulah hese-hese nyana ngajak damai dah. Kabelah dituna tawakkal 'ala Allah. Masya Allah. Kari urang hese. Teu nu hese. Cek Ibnu Abbas ieu ayat sebenarnya dinasah ku ayat saif. Ayat saif ayat perang. Uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuh. Dinasah teh ku ayat eta. Ulah dipake ayat ieu mah. Sebab ayat-ayat uqtulul musyrikin, bunuh para musyrikin. Haitsu wajadtumuhum, mana mereka pagihna. Ketika terjadi peperangan ngajak damai, tidak ada damai. Ibnu Abbas pohara. Tapi cek mujahid ieu mah ayat teh dikhususkeun ka ahli kitab Mekah baheula untuk orang-orang Mekah sebab keur nyaritakeun tentang permusuhan antara mukminin jeung kufar Mekah. Mujahid mah tah atawa ieu mah diturunkeun sote ayat pribadi Quraidah jeung Aus. Urusanana ieu mah urusan antara qabilah jeung qabilah. Nu jelas urang supaya cinta damai tanpa mengurangi semangat jihad. Ketika nyana hayang damai lah. Jadi mukmin mah kumaha bae. Wa in janahu lis-salmi fajnahna. Kabla dituna wa tawakkal Allah. Pasrahkeun ka Gusti Allah hese-hese awat. Sebab Allah mah huwas sami'u maha ngarungu kana ucapan-ucapan nyana. Al-alimu maha uninga kana pagawean-pagawean nyana. Pagawean kufar ucapanana nyana hayang damai. Manehanana magawe hayang damai. Allah maha uninga ngarungu nguping Allah teh kana ucapan-ucapan jeung uninga kana pagawean-pagaweanna. Urang ulah riweuh-riweuh. Kumaha cenah lamun kufar teh ngan sakadar ngeles, ngan sakadar kelid doang. Nyana mah hayang damai ge horeng ambil ancang-ancang. Horeng adan deuk nyerang urang. Kumaha eta lamun kos kitu masa urang deuk didamaikeun we. Oh. Wa iridu ay yakhda'uk fa inna hasbakallahu alladhi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Ulah rek rumpan-rempan naranjeun kabeh wahai para mukminin bejakeun Muhammad wa yuridu lamun berharap para kufar ayakhda'uka rek tupatipu ka anjeun Muhammad. Bisulhi teh dengan damai teh nyana teh horenganan ngan sakadar ngeles doang kelid doang liastaidullah ka horenganan untuk mempersiapkan deuk nyerang ka anjeun. Ulah rempan-rempan fainas bakan maka sanyanya nu nyukupkeun ka anjeun teh Allah maka pan aya teu pernah eueuh ningali teu pernah sareje nudutan Allah. La taqulhu sinatuan ana umpan urang mah teu kuat urang mah boro-boro teu sare teu nudutan ge teu kuat. Yang ngajadikeun variasi jeung seni. Dina ngaji teh lamun eueun we esan eueuh senian. Eta Gusti Allah mah teu pernah la taqulhu sinatuan. Masya Allah ngurusan urang eueuh ka aya kuari geus aya di urusan bae. Wala sieun-sieun ane kata kupar teh boga harapan nipu ka urang. Ih,
atuh pandititah lagi ku Gusti Allah wa tawakkal 'alal pasrahkeun geura sing percaya ka Gusti Allah fa inna hasbakallah saenyana nu nyukupkeun ka anjeun Allah teh huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin Allah anu nguatan ka urang dengan pitulung Allah jika para mukminin itu bae Muhammad ulah ese allazi ayyadaka binasrihi anu nguatkeun nulungan ka anjeun Muhammad dengan pitulung Allah jeung lain ka anjeun wa bil mukminin jeung ka para mukminin ditulungan ku Gusti Allah asal konsepna wa tawakkal 'alal ulah ku nafsu tinggal sakitu wa tawakkal 'alal dia perang mati baheula ge atuh nu perang nama biasa bae kabehan tetapi kapan anu hebat namakan saurang anu diijabah doana urang lamun nyaritakeun kejadian-kejadian di zaman Belanda baheula di urang zaman gedoran-gedoran Masya Allah tetapi pitulung Allah aya nu dideuleuh ku Gusti Allah urang kan ngharepkeun pitulung kuari teh di urang emang situasina kumaha ya karakter geus lain karakter bangsa Indonesia di urang teh karakter urang seberang kabeh tetapi urang tenang-tenang bae asal bisa wa tawakkal 'alal Allah nah ngomong babari tawakal ka Allah baban deuk ka Mekah ge bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkaltu 'ala bari menyeng-menyeng geuning ceri ditungtun nya tawakkal 'ala Allah wara biasa eta bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim eta teh pasrah subrah ka Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya jadi teh ieu teh dihirupan teh ku Gusti diatur teh ku Gusti ditaligakeun ku Gusti nyangakeun sadaya-daya geus tawakal ka Gusti Allah datang ka pondok gede karak cele doang geus telepon teh kebo si hade nya si hade enengna si hade ka eneng-eneng kabeh ka anak kotok cenah tadi tawakal buat Allah ya Rabbi daya wa yuridu ayyaqta'u lamun ngarepkeun kufar teh dek nipu cik bahasa urang mah di dieu ngeles bahasa ngeles teh bahasa pencak ngeles kana teh jadi lamun ditinju teh aya ditahan ditangkis aya ngeles mah nyana mah lain ditangkis tungkul atau kumaha eta mah kumaha datangna itu daun ngaranna serang ngaranna ngeles ya cek urang wetan mah kelin ngelid aya ditangkis betul bisa ditangkis kan ngelid urang teh ka dituna lompat ka ditu eta kelid urang teh kelid heula sahoreganan kelid teh ieu deuk mempersiapkeun nyerang emang kos kitu atuh gelut emang kos gitu gelut Pak Gus Dur dileletik dibawa ku Ki Wahid ke Jakarta saya sudah dibawa ke Jakarta Gus Dur kakarake umur 2 tahun 3 tahun dibawa ke Jakarta umur 4 tahun nakal geus kabina-bina Gus Dur kenakalanana luar biasa mana nakalna luar biasa teh lamun nutupkeun lawang duduk lamun lompat kana di luar ke jero teh lamun teu buncunur can jadi Gus Dur eta masa kecilna nah kabelah dieuna nya maling kadaharan di imah kene nu kolot maksudna ieu jang kolot dipaling tuh nya dibawa ka tangkal jambu ka luhur diari di luhur ai praktek HS di luhur tangkal jambu raga potong panjang leungeunna potong nakalna Gus Dur nah kabelah dieuna kenakalan eta ku Ki Wahid ya ku Ki Wahid dijuruskeun diarahkan ke babacaan diberi babacaan bari dibimbing Masya Allah ternyata orang nu nakal teh kadang-kadang pinter kita kurang mun boga anak nakal alhamdulillah iya sugana kos Gus Dur tungtung nama kos Gus Dur henteu nakal terus dibimbing ternyata luar biasa akhirnya mana tileletik kene bahasa Inggris aya guruna di Jakarta Jerman orang Jerman eta bahasa Jermanna jago bahasa Belanda ngan nu paling pase bahasa Inggris Gus Dur teh kabelah diana teh eureun maca be akhirnya ku bapakna dibere bacaan silat
Jadi sapalkah mere buku bacaan silat kabelah dieuna kan jelema mah lamun maca eta naon gitu dirina teh menjiwai saenggeus menjiwai can belajar pencana geus aya jiwa pantu meunang aya naon dikepret bae ku Gus Dur janyanana teh geus macaan kitab silat buku silat atuh aya naon geus ceprat padahal belajar ge encan ieu ka bapana sorangan ditinju beunang kita mah masya Allah kiai teh ditinjuan punya apa buku dari bapak kan dimanfaatkan oleh saya kira jadi bapak lagi kawalahan akhirnya belajar ya ada penca bang belajar jago Gus Dur biasa jago di Jakarta nah kabelah dengan kaburu maut bapakna kecelakaan tapi terus ieu keur cerita kajagoan Gus Dur teh bahasanya teh bahasa kelit bahasa nangkis bahasa ngeles nya nama jago sebab bacaan naon gitu ngaranna istilah-istilah bela diri sadunya lamun naon gitu ngaranna lamun karate pos kumaha lamun silat pos kumaha kuntau kumaha naon deui si anu nyawa sia we nyawa aing saudara jeung sia mah eta kos kitu jauh ieu istilah-istilah kelit dan lain sebagainya dipencak. Nah ternyata karakter kos kitu teh membawa kebahagiaan Gus Dur. Diakui ku dulur-dulur nage loba anu teu dipelajari di sekolah tapi bisa. Loba anu teu dipelajari di universitas tapi bisa. Loba anu teu dipelajari teu boga guru tapi bisa. Cik Gus Dur sebenarnya cuma banyak membaca ngantak nyana dikhawatirkeun make kaca ulah loba teu maca tileuleutikeun geus make kaca sebab nyana mah terus bae teu ngeunaheun lamun teu maca urang mah pan mun teu dahar teu ngeunaheun maca mah geus nomor sabaraha bae urang mah babna bab dahar bae urang mantak deuk ngaji atuh kopi segala dihareup eta mana jang ruhani mana jang jasmani teh saliru urang mah teu parah dicampur-campur ya Allah di majelis orang memang izin meureun lagi di luar bapak bawa maya kadele urut dapat urut kaca urut papai surut tanah ambo isi ngaji kos kieu amat wa idu lamun kupar-kupar ngarepkeun ayak daukan ipu ka anjeun Muhammad dengan bahasa damai, dengan perkataan damai, dengan gerak damai teh ternyata oranganan liastaidu lakan nek mempersiapkan merangan anjeun ulah sieun ku kitu Muhammad lantaran paina hasbaka Allah anu nyukupkeun ka anjeun sagala rupa anu mengantisipasi dan lain sebagainya anu ngahayukeun jeung nu nolak dan lain sebagainya kan Allah cak Gusti Allah wallazi ayyadaka anu nguatkeun ka anjeun mere kekuatan bidasihi dengan pitulung Allah bahkan lain sakadar ka anjeun wa bil mukminin pasrahkeun dirage ka Gusti Allah sagala-galana Gusti Allah ayo tinggal pasrah tinggal ilmu tawakal bae urang teh digali mentak aya makom teh makom tawakal beus datang ka mana masrahkeun diri ka Gusti Allah makom kewalian anu 9 makom tobat di antara anu 9 aya makom tawakal memeh makom ridho ieu makom tawakal geus urang teh ayeuna mah belajar tawakal ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah geus make cara-cara zikir make cara-cara mujahadah make cara-cara muhasabah datang ka mana katawakalan urang ka Gusti Allah ketika urang tibeti tawakal nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti cak nafsu mah embung ieu teh udang tibeuting teh tapi ja ieu teh pan lain urang awak teh dadamelan Gusti urang pasrahkeun ka Gusti acana tiris apaan tiris teh nangieun Gusti ataupun ku Gusti dieu teh tiriskeun mah gampang acana ieu teh tunduh atupan tunduh teh nu Gusti ti Gusti atuh lamun teh mah ku Gusti teu ditunduhkeun mah atuh jangan babari pasrah geus datang ka mana pasrah tah lamun urang geus bisa pasrah moal tunduh paling hees moal tunduh liwat itu pasrah eta nu hese
Ieu batak urang boga guru ge moal bisa tak urang dek datang ka makom tawakal teh. Kita tuh orang belajar tawakal menang ti guru supaya bisa menang ti guru supaya ahli. Moal ujung-ujung ahli tawakal kudu belajar heula gimana ngamimitianana ieu tawakal teh aya aturan-aturanan. Kubabarieun amat si eta kiai mah hudang. Terus bangun tenang, teu kasieun karempan. Kan geus dimujahadah. Urang makan ku nafsu sieun eta kan hook ka awak. Urang bungka panggih jeung jurig lantaran berat ka awak kan berarti urang berat ka mun masih kene hudang ti peuting haji urang sieun ka jurig ka kuntilanak berarti urang berat kene ka awak. Urang bungka panggih jeung ngokos kitu hook ka awak. Ketika orang kapanggih jeung tiris berarti orang hook ka awak. Ai Allahna di mana ieu? Lantaran urang hook ka awak terjadi. Urang tunduk makan babalik ka awak berarti urang berat ka awak. Bandingkeun takat tawakalan urang jeung ka awak. Berarti mun masih kene kahalangan ku tiris berat ka awak. Cak Allah teh urusan awak bae sia mah. Timbang ku sia dahar deui. Tuh. Terus tunduh berarti berat ka awak. Ketika orang keluar buka panggil jeung jurig-jurig ya berarti kan embung rusak awak sia. Kek ku aing dirusakkeun awak sia sanajan sia dahar gede, minum gede digeringkeun ku aing. Ku aya gering-gering bae. Dokter utar atur ka daharanana. Beuh ka olahraga paeh ge keur olahraga. Paehna keur olahraga tah cak sia sehat tah kerasa ku sia kena kanyahoan ku kabeh. Jih. Itu jah kiai anu biasa bae mah salena saeuti kemudian atuh jah mandi terus teu tiris teu tunduh malah jag-jag bae ainyana anu heesna 8 jam sampai saeuting beuh wahara jasa aju dahar lagi 4 kali nyarak ke dahar ke makan siang ke dahar deui amboh masyaallah planningan ka dahar bae gering bae nya. Nah, itu kumaha pikiran urang berat ka wara ye. Urang lamun geus berat ka Allah kan nu ngajamin. Cak Allah teh awak sia memang nu aing biasa saja pasar begai, ulah sok ieu utara atur awak sia. Sok segala percaya ka dokter segala dokter yang modal. Geus percaya ka aing. Ya, lamun urang geus bisa percaya ka Allah, tah geus diatur ku aing. Sia mah teu kudu dahar, engke ku aing dibere kuat. Tekan gina, geus teu kudu hees, penting siba kuat tuh. Aya anu 40 penting nyana henteu sare, tapi dibere kuat. Anu teu dahar 40 penting. Tapi kan dibere kuat. Tah, coba. Aya nu batur bapan deuk ka Banten teh butuh kendaraan, aya nyana mah teu kudu make kendaraan, iber ka ditu kan. Kan babari ngomong mah. Ieu tawakal. Masya Allah, tawakkal ala Allah. Berarti kudu belajar tawakal teh kumaha, mimitina kumaha, ge belajar supaya bisa, supaya ahli. Harak jadilah di makom tawakal. Oh, lain lalagaan atuh tawakal. Da iyalah pasrahkeun Muhammad ka Gusti Allah sebab Allah innahu huwas samiul alim. Andai kata ruka-reka kufar teh dek tipu ganjeun geus ulah boga pikiran ku kumaha ja aing nu utar aturna ge aing nu mere kekuatan pitulung aing ge ka anjeun oge ka para mukminin jeuleuh cak Gusti Allah tuh riwayat anu ngahijikeun mukminin mana ieu wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma anfaqta baina qulubihim baheula meme Kangjeng Nabi datang ka Madinah teh Masya Allah antara qabilah jeung qabilah teh terepeh terus-terusan ribut. Kaributanana teh lain sakadar ribut leuleutikannana lantaran antara qabilah teh perkara nu leutik jadi gede. Anak boga masalah sakadar lalayangan doang tapi kadituna ribut antara kolot jeung kolot. Boga masalah dengan sakadar main gundu, main poleca doang tapi dikakalakeun ribut.
ribut silih bunuh kolot jeung kolot antara kampung jeung kampung qabilah jeung qabilah permasalahan leutik sapira main pandai doang kabelah ditu ribut luar biasa main gobang jadi ributna kolot main karet ributna kolot Masya Allah main susrumputan datang kara ribut silih bunuh iya baheula teh kos kitu tah baheula teh ya Allah ya Rabbi eta sih karakter urang Arab teh teu eureun mumusuhan teh seperti kos Allah karim jadi turun-temurun terus karakter ego urang Arab komo di zaman jahiliyah teh geus puguh teh mah urusan awewe mah jadi lalap teh ngabunuh jelema urusan awewe jadi lalap ribut urusan awewe jadi lalap urusan anak dikokolotkeun jeung ribut gede teu repeh antara qabilah jeung qabilah Nador Aus qabilah naon kitu ngaranna Khazraj dan lain sebagainya tasik kaributan poharaja teu meunang urusan boga urusan laletik teu bisa didamekeun nu terutama Aus jeung Khazraj ieu pohara di zaman jahiliyah urubun azimah wa mu'adatun syadidah Kangjeng Nabi sumping ka Madinah hijrah ku Kangjeng Nabi diamati orang-orang Madinah Kangjeng Nabi terjun ke berbagai qabilah titik permasalahanana teu pira tapi kunaon cukup gede masalah sampai pembunuhan maka Kangjeng Nabi dengan lemah lembut dakwah masuklah ke qabilah Aus masuklah ke qabilah Khazraj tidinya Kangjeng Nabi yen persatuan ya Allah ya Rabb dengan memasrahkan ke Gusti Allah Kangjeng Nabi tentang keributan situasi anu terjadi antara qabilah antara suku timbullah kadeudeut jeung kanya timbullah welas asih sehingga dimimitian mencintai Kangjeng Nabi jeung percaya ke Kangjeng Nabi salah satu mukjizat Kangjeng Nabi anu pohara di Madinah ieu mempersatukan antara suku antara qabilah anu geus ratusan tahun harita teu bisa repeh teu bisa beres tapi suk Kangjeng Nabi ka Madinah Masya Allah jadi rapi ieulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil jadi rahmat seluruh suku-suku anu tadina raribut bae kuari jadi dedehnya mahabbah cinta ka Kangjeng akhirna Kangjeng sangat dibutuhkan di Madinah ku ayana Kangjeng Nabi di Madinah ngahiji kabeh dina ngahijina umat di Madinah teh teu ngaku Kangjeng Nabi malamun ngaku cilaka nu mantak Gusti Allah mere aturan diabadikeun dina ayat ieu wa allafa baina qulubi Muhammadulah sok cangcaya kulantaran kufar-kufar boga maksud hendak nipu ka anjeun ja aing nu ngatur cek Gusti Allah to dala wa allafa baina qulubihim dilelikeun dinyakeun sehingga ngahiji-hijikeun antara mukminin badalihan sabada permusuhan anu dahsyat turun-temurun ratusan tahun di zaman jahiliyah teh terutama qabilah Aus jeung qabilah Khazraj tetapi ku anjeun karandapan katingali jeung kasaksian Muhammad ayeuna teh kapan jadi ngahiji Muhammad lainang anjeun nya cek Gusti ieu mah law anfaqta lamun anjeun ngira-ngirakeun da usahakeun mere keseluruhan nabil adi jami'an naun anu aya di muka bumi harta anjeun seluruhna dikumpulkeun seluruhna kaboga anjeun dek dibikeun supaya ngahiji emang babari gitu ma'an labta baina qulubi moal bisa ngahiji kurang kumaha Rano Karno merean duit kamari ieu waktu keur pemilihan teh da ku Gusti Allah teu dik dimenangkeun mah teu bae
WH emang beberean nah sakadarnya nama beberean tapi ku Allah deuk dihijikeun mah ngahiji bae ieu mah keur carita beberean ye keur carita beberean ulah ngandalkeun ka beberean emang kumaha kitu jalamun beberean ku Allah henteu bae loba jelema anu beberean ka awewe aya waktu mungkin mah jang mumai jih kasep aya dingana gagah aya dingana pinter aya dingana sugih aya dingana bere nyana kaeta awewe kulantaran awewena geus hidup semati jeung lalaki anu hideung lalakina hideung pinter eueuh hideung sugih mah komo tapi nyana beberean eta ieu ku Allah dihenteukeun henteu bae ai kitu mah sugih aya dingana kasep aya dingana beberean aya dingana hanyum mere ka dingana ajudaekeun atuh teh mah wajar ieu mah keur carita beberean ku Allah teu didaekeun mah henteu bae lain saeutik jelema anu beberean ka awewe ieu mah ka awewe baheulanan tapi teu daekeun lain saeutik eta keur carita perorangan intern cintrong eta kos kitu kan sok geura ayeuna di kampung supaya ngahiji teu saeutik kiai-kiai modern anu merean duit teu saeutik kiai-kiai anu beuna hatena boga kajanggalan ngaji dia ka aing ngaji sia ka aing diberean duit mah dicokot rokona mah dicokot ngaji na mangan saminggu 2 minggu ka ditu mah bubar deui emang aing teu nyaho ye teh nyaho jasa loba teh mah kos kitu teh baberenceh lamun lain nang Allah mah bisa je ku ari calon bupati beberean dasar terek dihijikeun batu henteu bae calon gubernur beberean dasar henteu batu henteu bae nang Allah urang keur carita kamari seputar Jokowi kemudian jeung SBY atau memehna SBY heula terus ka dia Jokowi jeung Prabowo beberean lain hasil beberea emang ku Allah bae taman geus dihijikeun dimenangkeun adapun dimenangkeunana lain bagus lain goreng keur carita menang bae heulana urusan bagus jeung goreng teh mah urusan lain deui ieu mah urusan dimenangkeun jeung dielehkeun udah Allah dumantak wa allafa baina qulubi Muhammad ulah diakunang anjeun qabilah Khazraj jeung qabilah Aus anu sakitu poharana ratusan tahun eta teh teu repe masalah leutik jadi gede lah masalah sepele jadi gede pembunuhan anu luar biasa geus sabaraha ribu manusia terburu gara-gara urusan leutik komo aya urusan gede mah tetapi anjeun kadinya kemudian ku hari jadi ngahiji lain nang anjeun jalamun dikira-kirakeun anjeun beberean mafil ardi jami'ah naon kaboga anjeun supaya ngahiji ma'alaf tabaina qulubihim wa bisa walakin Allah allafa bainahum tetapi nang Allah mantap lamun urang pasrah ka Gusti Allah urang boga yang museti konsepna kos itu konsepna urang boga yang museti Gusti abdi nati Gusti ilmu nagati Gusti abdi mah hayang mangfaat bae nyanggakeun sadaya-daya deui ka Gustikeun we ayeuna mah sabisa-bisa Gusti kitu ge lamun mangfaat kita lamun teu mangfaat mah nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti bae ulah ku hawa nafsu mulai jelema darek kadinya darek ngaji ulah diakunang urang lamun diakunang kana bubar nang saha jelema daek ngaji nang Allah berean coba duit moal ulah-ulah diberean duit dititah dahar teh malah mere ngana eta dalahar heula cenah kabehan ieu ngaji ge dalahar henteu lah ieu mah ge aya sakali 2 kali ka belah ditu bosen mah ngaji kadinya kudu mere sumbangan melulu geus lain mah teh hayang ngaji emang neangan ge ngaji nu aing dibere duit lain aing mere itu cepetnya nanti itu mere pendeta kita dahar ge atuh teh memancing doang sapira loot pan ka ditu mah hayang lele nyana ge sia teh jamaah segala loot segala naon aduh tuh ieu nah ieu wa allafa tak babarieun kiai mah lamun aya awewe embungeun pasrahkeun ka Allah pasrahkeun aya jelema bebeja kiai ulah aya boga jasa ka awewe aju awewe teu daekeun atuh neangan nu daekeun mah kita mah kiai kos kitu kudu bebeja ka kiai sia-sia mah nek ngajadikeun kokoset teh ka aing atuh lain kitu kiai ai haju urang embung itu embungeun haju kudu bebeja ka kiai teu dah neangan anu daekeun mah tah teu kudu bebeja ieu mah itu teu daekeun supaya daekeun tah ieu bebeja ka kiai kula bogoh jasa daek sia ka wiridna tenang ya wirid ya
Allahumma alif baini wa baina Sarwiti binta Sarbona kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha walayin qalba Sarwiti binta Rawi kama layantal hadid lidah aing direkam ya. Tapi mau dibacakan terus aku aing kan itu kama layantal hadid li Daud alaihi salam wa kama alafta li sayyidina Ibrahim wa Sarata wa Hajar Allahumma layyin qalba kama layanta Allahumma macana sabar moal dibejakeun tiupkeun we ka arah Sarwiti batuan opat jihad bacaan Allahumma layyin qalba Sarwiti bin Salam kama layantal hadid li Daud alif baini wa baina Sarwiti kama alafta baina Musa wa Tursin layyin qalba wa alif balangkeun ragag batu ngarenjang insyaallah hiji deui bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyin alif dan sakuat tadi balangkeun deui ka kulon opat jihad hudangnya enggak diu kos di kuburan mah gitu hudang kos ditanya ku malaikat munkar nakir tah katilu tadi kidul kulon boleh kalah hudangnya kacai penting terus boleh kena sihir tanya pelet kan sihir kan langsung hiji deui opat kawetan teu karasa mukakeun lawang nyaho geus make baju nyaho encan ya Allah ya Rabbi bari mawa samping panjangnya pendek Masya Allah dari datang ke terang siapa ini saya kuntilanak nggak wirid dan salabina kita binti sarboah ngana lain atur datang kuntilanak naila wa allafa baina qulubihim Gusti Allah ngahijikeun antara hati-hati para mukminin sabada permusuhan anu dahsyat nu anjeun Muhammad lamun beberean sakabeh kaboga jang supaya layit ngalayitkeun jelema mah alafta baina qulubihim moal bisa layit janu ngalayitkeun manu ngahijikeun mah Gusti Allah walakin Allah alafa bainahum Allah anu ngalayitkeun mah da innahu azizun hakim Gusti Allah nu nyiptakeun atuh Gusti Allah nu maha gagah galibun ala amri nek nakal-nakal kumaha urang Allah teh atuh maha bijaksana saha anu boga kabijaksanaan ge moal aya iwati Gusti Allah la yakhruju syai'un an hikmati moal kaluar tina hikmah nyanggakeun tinggal pasrahkeun ka Gusti Allah. Urang lamun geus teu boga pengakuan boro-boro ka batur boro-boro ka ilmu ka diri urang ge geus teu aku diri aing ge lain nu aing nu Allah kakarak di dinya bakal ngarasakeun kangeunaan ibadah ka Gusti Allah nikmat boro-boro batur boro-boro dunia boro-boro ilmu boro-boro kanyaho jeung saja Pak awak urang ge ulah di aku geraja ku urang janu Allah di aku di urusan ku urang wayah modar mah jam modar bae wayah paeh mah atuh leuk naon urang urus keterlaluan ka awak urang jaku urang di urusan ge di urusan nu aing ka dokter deui wajar urang dina syariat tapi ulah terlalu urusan mun urang pasrahkeun janu Gusti Allah lain urang kakarak diri ya urang kapanggih jeung jati diri tawakal ka Gusti Allah tak deuk datang ka dinyana tah nu hese ge kudu aya nu nuntun guru ngaranna guru mursyid iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir iyalah Syekh Abdul Aziz anakna iyalah terus kehandap datang kah berlalu silsilah guru-guru anu bisa nuntun supaya bisa wauh jeung Gusti Allah ya ayyuhan nabiyyu wallahu a'lam lan ngariwayatkeun sapa Imam Madhur Abu Dawud an Thauban saking Thauban qala ling ucap ya Thauban qala Rasulullah ngucap sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tudai alaikum kama tudai al-akalatu ila qasatiha
Maret apa pirang-pirang umat iku diajak ya umami nyata ngamajaratkeun nyata sesira kabeh kaya oleh siri ajak opo pirang-pirang kang mangan maring piringe akalah magolaga ilun min kilatin maka ngucap sapa kang ngucap anata saking kidik nahnu anata ikut tetap saking kidik nahnu taisun sadaya maidin marikan kudaya alaikum bagala maga ngucap kangjing nabi bal antum kathirun balik tau tasira kabeh ku kang ake walakinakum busau dan tetapi nasira kabeh ku budah banyu kagusa isaliku kaya budah banyu kaya budah banjir walayan zi'anallahu min suduri aduwikum al-mahabat lan yaki bakal mocot temenan sapa Gusti Allah saking pirang-pirang dada musuh sira kabeh ing mudi wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan lan yakti bakal nibakan temenan Gusti Allah ing dalam pirang ati sira kabeh ing wahan faqala qailun maka ngucap sapa kang ngucap ya Rasulullah kangjeng Rasulullah wa mal wahan uti apa suwiji-wiji ku wahan gola ngucap kangjeng Rasulullah hubud dunya wa karahatul maut yaiku cinta dunia demen dunia lan sengit ing maut. Imam Abu Dawud ngariwayatkeun hadis dari Sauban saur Sauban kangjeng kantos nyarioskeun yushikul umamu an tujaya alaikum hampir pohara deket terjadi umat-umat Nasrani, umat-umat Yahudi, kafir-kafir ngajakan ke aranjeun supaya asup Kristen, supaya asup Yahudi. Percis okos al-akalah ludalahar ngajakan dahar ayo ka dieu dahar ayo ka dieu dahar ayo ka dieu dahar ieu loba sangu ieu piringna aya dek prasmanan mangga dek babarengan aya ya Allah eta kanjeng Nabi ngasinonimkeunana nasbehkeunana kesak kumaha ngajakan dahar setiap manusia nafsu dahar mah aya berarti hampir terjadi daraek hampir terjadi daraek bakal terjadi umat-umat Kristen bakal terjadi umat-umat Yahudi ngarajapan ngarusak agama anjeun percis sakumaha ngajakanana nu dalahar kana pinggan-pinggana kana piring-piring daraek ya Allah ya Allah diajak asup Kristen teh daek diajak asup Yahudi teh daek ieu mah daek muslim mukmin daek percis kos diajak dahar mah daek sahabat kaget faqala qailun sahabat naros min kilati dahnu yauma idzin apakah kami golongan mukminin saeutik eta teh kitu teh cekang yang bagala bal antum katsir lobat wa tidasna leuwih lobat tibatan kufar walakinnakum guzaun cuman percis kos budah bae kos budah laut kumaha budah ngagumuk cekal naon kumaha budah oh kagede gunung mang pantes sapira budah dicekal teh naon percis ka Gusti Isa kos budah banjir eueuh naon Masya Allah karim kanjeng Nabi geus caritakeun kuari di urang didominasi di Indonesia teh urang nyaritakeun Al-Qur'anul Karim ai padu nyarita mah sakadar pendidikan tarolah masalah tapi ketika orang gerak di organisasi orang gerak di parpol orang gerak di berbagai lembaga untuk merealisasikan ayat isi Al-Qur'anul Karim moal kebal umurna borgol sebab naon geus didominasi ku Nasrani jeung ku Yahudi ulah ngomong-ngomong agama ngomong nangis bae ngomong kemanusiaan geus bae nyana terus bae ngomong agama urang mah teu meunang nyana asup ke birokrasi agama urang mah teu meunang sakadar di pondok pesantren majelis taklim ngomong teh nyana mah kan terus gerak terus
nyen sumber-sumber dana melalui ekonominya. Geus puguh Amerika di urang dengan penyaluran Donald Trump, masya Allah kali. Eta nu ngaran Indomaret, nu ngaran Miniman, nu ngaran Indomaret, terus supermarket dan lain sebagainya. Donald Trump di urang geus menguasai. Urang teh kudu mikeun kajana sebagian hartana melalui eta. Diperat kerjasamanya jeung negara seperti eta lah. Nah, eta kakak perekonomian kabelah dieuna. Sabaraha ribu manusia, juta manusia anu kehilangan mata pekerjaan disumbang ke gereja, yang penting asup Kristen. Sabaraha anu kehilangan mata pendidikan, tidak bisa melanjutkan pendidikan di SMA, di universitas, kemudian ditanggung ku Kristen, yang penting masuk Kristen. Sabaraha ribu masyarakat Indonesia nu susah loba hutang, kemudian ditangkes ku Kristen, yang penting masuk Kristen. Urang teu pernah memikirkan tadi disumbang baheula ku Supermi dan lain sebagainya, penting asup Kristen. Geus kos itulah karakternya diajakan ieu horenganan ieu hadis teh yusikul umam an tudaya alaikum, diajakan punya hayo dibere baheula mah hanya orang bodoh doang kan nu diberean teh. Masyarakat Sumatera urang ngadenge baheula diberian Supermi sekian persen asup Kristen. Masyarakat di Medan baheula nu sararusah di seberang makan sararusahna di Jambi, terus dikembangkan penting bangun gereja, kemudian ada asup Kristen di Jawa, di Salatiga gitu kene. Urang cuma ngadenge berita-beritana percis ya hadis ieu diarajakan kunyana hayo nu bodoh. Kemudian anu palalinterna anu hendak melanjutkan pendidikan disumbang punyana aya kuari kadeleuna mah bangun biasa-biasa bae, urang cuma sekedar nyewakeun jajang toko horenganan di jerona aya sesuatu anu indahna baginya anak urang teh nyaho nyana bisa maju di nagarana horenganan ieu duit urang dibawaan ka ditu ku hebatna nyana teu karasa. Amerika boga naon, lahan naon di Amerika, hasil bumi naon, tapi kok bisa kaya, tapi kok bisa maju. Nah, iya benar nyokotan di negara-negara mantak nyana mah menjajah ke negara-negara kodo, sebab di negaranya na tandus dengan kehebatan pemikiranna ya seperti eta lah. Iya Kangjeng Nabi geus caritakeun engke yusikul umam an tudaya alaikum kama tudai akalah ila qasatiha, bakal diajakan sakumaha diajakan dahar bae. Geus datang ka waktuna ku ari kiai cium tangan. Kiai, ya Allah ya Rabbi, kasih beget kiai di kamar aku. Ndeu kubaca. Hayu coba. Jadi orang memakai politik teh podol seros ya. Nah gila sia teu bisa baca syahadat engke. Je sakarat parangsana meureunna. Kubaha lamun engke ku Gusti Allah dihijab. Kuari bisa baca Quran, kuari bisa zikir, lantaran nyana mencintai dunia nah. Dak dumadak mah teu nyaho umur mah, dak sakarat teu bisa baca 2 kalimat syahadat, teu bisa baca kalimat thayyibah. Begitu ku urang, hei kiai, la ilaha illallah. Haritamu. La ilaha illallah, anak lagi geus ilaha. Haritamu. Datang ka bawah haritan naudzubillah min dzalik. Hanya sekedar majlis dibangun, hanya sekedar mobil sama kewemaan mobil ente jauh umur isu pageto dicabut jatuh bisa maca kalimat untuk eta nu pake karempan gitu. Sabaraha sih keindahan anak kemewahan anak dunia tapi kunaon teu bisa maca la ilaha illallah. Kurang lamun macaan kitab ke dihareup ketika jelema sakarat kapan eta teh bakalna anu diomongkeun ku jana udah karesepnya na ke dihareup bakal dicaritakeun ketika jelema sakarat teh aya anu dirham bae lantaran nyana unggal poena nu di benak hatina sekadar dirham doa ketika sakarat bulan la ilaha illallah dirham la ilaha illallah ditalkinan lakinu mau takun nyana dirham benak hatina dirham bulan la ilaha illallah Fortuner la ilaha illallah Fortuner bener gue macam ayo ya Allah coba ya Pak
ieu mah sakarat la ilaha illallah jahe kerawang tuh amun naudzubillah min dzalik iya tuh teh jauh kan urang dibaca kuari geus kolot masih hade nu aya di hati urang teh naon besi ka bawa pae aya jelema titah naon kitu ngaranna maca la ilaha illallah keur sakarat la ilaha illallah anu nalkina belah kencak ngalih ka katu dibacaan belah katu la ilaha illallah ngalih ka kencak mungeun naudzubillah min dzalik nu aya di hatena naon nu dipake karesep almarhum ma'aman ahabba jelema dibarengkeun jeung nu karesepna lamun kuari resep ka Kristen bebeleanana atuh anu jauh Allah dihijab naudzubillah min dzalik wa min dzalik matak sih ada ta ieu yusikul ubam an tudai alaikum kama tudai akal urang hirup di dunia jeung moal kebal hanya keur sekedar lewat doang urang teu lewat mampir lewat tapi kalau urang ieu bahaya kan itu ya Allah ya Rabbi dah umat bakal ngarajak ngabahayakeun ka anjeun agama teh dijual jeung teuing leungit ge akidah teh asal aing mah ieu ditutupan bae ka butuh aing jeung teuing aing mah hese sakarat ge masyaallah daripada mararat eta bahaya eta aing mah kajeun teuing hese sakarat asal ulah mararat pantarol eta goblok bahasa kos kitu jasa ieu oregadan Kanjeng Nabi geus carita sahabat gara-gara goreng kepala geleng kepala cek sahabat ya Rasulullah min kilatin anu ya emang saya tikan gitu orang haju eleh punya anak bal antum katsirun loba walakinnakum guzaun ngangkos budah cai kaguzair sahil seperti budah banjir baik jeung wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahab dicabut ku Gusti Allah ate musuh sieun ka anjeun para mukmin kafir-kafir kasieun ka mukminin geus teh sieunneun ka mukminin sanajan jadi bupati mukmin ieu kafir teh sieunneun ka bupati mukmin sanajan jadi gubernur mukmin ieu kafir teh sieunneun ka gubernur sanajan anu boga pondok pesantren mukmin kafir teh sieunneun ka kiaina sanajan eta tokoh teh sieunneun kafir ka tokoh lamun terjadi seperti eta di kumaha teh sieunneun wala yaqfan fi qulubikum alwan cabut ku Allah dipiceun hati anjeun wahan faqala qail didatangan wahan hati urang wala yaqdipan didatangan ku Gusti Allah hati maneh wahan ceuk sahabat faqala qail ya Rasulullah wa mal wahan ai wahan naon ya Rasulullah ceuk Kanjeng Rasul hubbud dunya wa karahatul maut cinta dunia jeung bungpae mukmin dibere cinta dunia jeung bungpae kafir dibere berani kamu nah kuari tokoh mana nu disegani ku kafir sebab punyana geus kabaca lah karesepna dunia bere ku aing sakali teu daekeun dua kali teu daekeun memehna ku aing dibere coba hayang nyaho 100 juta mugen kene bere ku aing 500 juta mugen kene 1 miliar coba hayang nyaho kakarak deungna mulai luak lieu 1 miliar lantaran ieu mah gede 1 miliar mah teu daekeun 2 miliar 2 miliar masih kene mugen kene mah 1 teh telur ngaran dirinya itu wah kabaca DPR mana nu disegani ku kafir lantaran bisa dibeli nyana ongkang-ongkang wala yanzi'anallahu min sururi aduwikum al-mahabah musuh sieunneun ka mukminin lantaran bisa dibeli bupati mana nu disegani gubernur mana disegani ku kafir kiai mana ku anu disegani ku kafir dia geus kabaca ku kiai ku kafir-kafir teh kiai eta bere lamun urang kiai bisa dibeli ku kafir masyaallah deuk kumaha nya ngahargaanna ka mukmin deuk kumaha sieunneunna ka mukmin geus dibada diperangkeun ulah harap menang sebab naon geus kabacaeun Masya Allah iyalah mukminna kuari dibere hubbud dunya wa karahatul maut cinta dunia jeung bungpae lamun geus dibere cinta dunia lengkah-lengkahna ka mana bae ge dunia kadeleuna mah eta horenganan qori teh keur macakeun Quran padahal mah berangkat tadi imah teh horenganan neuk dengan dunia kadengena ku
urang mah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang kadenge ku para wali Allah mah duit. Nu ceramah teh kadenge nama qalallahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadenge ku celi masyarakat awal qalallah, qala Nabi. Orenganan kudu pinter mah. Duit. Siapkan panitia. Ulah sok gila kan. Kumaha hubbud dunya wa karahatul maut. Ini kumaha coba. Eta mah jelas-jelas eta onam rada geus geus tupatipu lah ka masyarakat. Golallah teh berenang tupatipu ari eta mah jelas-jelasan narima duit ti Kristen deuk kumaha. Deuk kumaha. Lengkah-lengkah urang teh masyaallah kari. Haju kuari anu khutbah Jumat bae kiai teh kapan hayang dibayarkan ku tolol-tolol. Emang ieu Jumat teh usaha ieu Jumat. Ya Allah ya Rabbi aing mah senep ka kiai mah hayang dibayar senep teh aing mah senep. Belu aing mah. Dikira nerapkeun ikhlas dah tuh menta naik coba baca khutbah. Ya Allah parang sana aing teh jahom beunana. Eta kan berarti kan usikum bitaqwallah. Sia wasiat ka jelema bitaqwallah. Ai sia kadengena ku wali mah duit sing gede naik dong harganya. Itu beres ya ku hari ka salat-salat ku. Engke mah meureun puasa ge menta dibayar. Ini ku bae hubud dunia teh geus karari. Dek di mana kuatna Islam? Dek di mana cek kiaina ge geus karari itu? Hanya duit, hanya duit. Dol gandeng cenah kiai kula boga pamajikanna dua masalahna. Jia tuh dua mah dua bae. Ikut bah mah tuh bah bae urang sok hayang dibayar. Deh, jalan di kota mah dibayar. Ulah nyaritakeun di kota hulu sia geus teu ka mana. Eta kan kadengena urang. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Sedap jasakan kadengena eta. Hei pahara. Kita takwa orangana kadengena mah urang kita takwa di jerona duit-duitan. Naik deui. Ieu dunia ieu loba ieu nu Quran, nu ceramah, nu khutbah. Masyaallah, hubbud dunya lamun geus kos kitu karak moal aya penghargaan. Artina moal penghargaan teh sieun musuh ka urang lantaran urangna kabaca ku jana resep dunia. Bahkan wa karahatul maut ngumpae atuh sarua jeung nyana. Ana sarua jeung nyana karakterna atuh bisa dibelikan ku jana mah. Geus kuari presentasikan di Indonesia tokoh mana anu dipake kasieun ku kafir geus eueuh. Kiai mana anu dipake kasieun ku kafir geus eueuh. Jawara mana? Maneh tah nyana mah sieunan kene ka jawara beusi kamu. Cina mah beusi jawara itu jawara eta amankeun da. Beusi ngamuk. Waduh aing mah teu katahan mun jawara eta. Tah cenah mah sieunan ka jawara patan ka kiai. Iya. Sia mah akur bae sia beureun. Masya Allah, nailah hadis kanjeng Nabi geus pohara jasa diajakan ku kafir daraek persis sakumaha kos diajakan dahar bae lain saeutik bilanganna loba cuman persis kos budak bae hate kufar geus teu diberesieun ka para mukminin sebab hati-hati mukminina diberi hubbud dunya wa karahatul maut. Ngadoakeun Allah mudah-mudahan para kiai diberi kararuat, diberi talalegon, diberi tarawakal, ustad diberi tawakal, urang kabehan bisa diberi tawakal dalam rangka li'ilai kalimatillah memual kebal urang hirup di alam dunia sakadar mampir. Mudah-mudahan diberi kuat nuturkeun kangjeng Nabi, nuturkeun para wali-wali Allah, nuturkeun para ulama-ulama sehingga urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu
Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 2 Nabi Zakaria 2 Nabi Yahya 2 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua